حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum sadayana, wastasi kuring kita pakai. Jadi abdi bari maukeun acara tentang Islam eta endah gitu. Nah, jadi abdi geus karatangan tamu nu spesial pisan. Namina Syekh Maulana masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana doa itu? Oh, kopi lagi. Oh, kopi. Cuma canggung. Aduh, banyak. Main namanya tuh. Berjalan. Jalannya macam. Oh, lanjut. Nah, iya. Aduh, iya Ustaz sekarang lucu sih. Ini abdi geus kedatangan Ustaznya. Pak Ustaz, abdi rek naros. Satu acana, abdi rek nepangkeun wasta abdi kapan kumariah, lamun aya abdi pasti meriah. Jadi kieu Pak Ustaz. Abdi teh kumahanya carana ngataskeun emosi nu meledak-ledak gitu. Soalna abdi teh lamun pagi-pagi, lamun isuk-isuk, abdi teh sok melian nasi kuning, tapi ngantrina teh sok panjang teh. Nya pokoknya. Ya Pak Ustaz, abdi ge jadi abdi satacana bade menepangkeun wasabi. Nah, wasabi teh neneng. Sebab abdi teh jualan nasi koneng. Abdi teh sok itu sami ciga ibu kokong nya. Abdi teh sok emosi ledak-ledak pada loba pisan nu meuli teh Pak Ustaz. Kumaha atuh Pak Ustaz? Nah Ustaz, ini mumpung ayah Ustaz, nah jamaah orang langsung tanya aja ke Pak Ustaz. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tadi teh Ustaz, ayah jamaah nanya ke Ustaz, perkawis sabar. Jadi kumaha menurut Ustaz, misalnya ayah jalmi anu emosi teh mudah-mudah wae Ustaz. Oh, kududukan. Karena ya. Ya, langsung aja langsung acarana ke Ustaz. Semoga Ustaz bisa jawab, insya Allah. Jadi ibu perkawis sabar, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Nah, eta isina amun anjeun tiba masalah, kudu sabar heula terima eta masalah. Terus metakan solusina ti Allah tina salah. Pasta'inu bisobri wa shalah. Ibu sakian anu abdi sampaikeun. Atau sadaya Sami-sami Pak Ustaz. Oh, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Kumat tadi menyampaikan tenang banget ya Ustaz. Masya Allah. Tenang ya. Kumat sedayana, sedayana. Ngertos Pak Ustaz. Insya Allah nanti. Nanti mengenalnya di Google ya, ayah. Mau sakit itu badannya untuk perlu disampaikan. Mau sakit apa yang para jemaah. Jadi ya, Abi pada pamit undur diri. Semoga acara ia aya manfaatnya yang aruran sadayana. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can't say tomorrow day, crawling back to Oh ya, ini sakit wae video Abdi sadaya. Semoga bermanfaat. Nah, terus satu acara ditutup. Aya pesan-pesan supaya kita Ustaz. Bapak Ibu ditimpa musibah teh, biasa sabar, insya Allah Allah bermanfaat. Masya Allah, Insya Allah sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.